Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana sampurasun. Patepang deui sareng Bapak Yanwar Yusuf dina pelajaran bahasa Sunda khususna kanggo kelas 10 SMA Pulde Al Muhajirin. Oke, dina pertemuan ayeuna margi ku Bapak minggu-minggu kamari atos dipasihan tugasnya kanggo milarian catatan ngeunaan materi dongeng anu mana eusina teh ngeunaan pengertian dongeng, terus jenis-jenis dongeng sareng unsur-unsur dongeng. Kukituna dina pertemuan ayeuna Bapak bakal ngajelaskeun materi ngeunaan dongeng anu ku hidep atos dicatet nya. Sok mangga sadayana dipersiapkeun catetanna panginten bilih aya memang materi anu teu kacatet nya. Oke, ayeuna nu mimiti bakal ku Bapak dibahas nyaeta ngeunaan pengertian dongeng. Nya saleresna mungkin bakal beda-beda tapi meureun panginten anu ku hidup ditulis teh intina mah sami nya. Jadi pengertian dongeng teh nya dongeng nyaeta salah sahiji golongan carita dina wangun lancaran prosa sakapeung sok kaselapan bagian anu dikawihkeun. Umumna pondok turun-tumurun jeung sumebarna ku cara lisan. Nah, jadi di dieu dina definisi dongeng teh nyata aya kecap sumebarna ku cara lisan. Nah, jadi dongeng mah baretona teh dina penyebaranna teh secara lisan. Pak ayeuna mah tos aya dongeng teh dina buku Pak henteu dina secara lisan deui. Leres margi naon kusabab kemajuan zaman anu mana dina penyebaran dongeng kiwari mah henteu secara lisan nya tapi ku cara tulisan nyata buku mung baretona nya dahulu kala nama penyebaran dongeng teh nyaeta ku cara lisan eta pengertian dongeng. Nah terus jenis-jenis dongeng. Nah jenis-jenis dongeng teh sadayana aya 5 ya, kahiji aya dongeng pabel, kadua aya dongeng parabel, katilu aya dongeng sage, kaopat aya dongeng legenda, jeung anu kalima aya dongeng mite atawa dongeng kepercayaan. Nah kumaha bakal dibahas hiji-hiji. Anu kahiji nyaeta dongeng pabel. Pabel teh nyaeta dongeng anu nyaritakeun sasatoan anu mana paripolahna teh jiga manusia. Hartina nyaeta sato eta atau binatang eta teh bisa ngomong, bisa mikir jeung sajabana. Pokona jiga manusia we pisan. Contohna naon? Nah, contohna misalnya sakadang kelinci jeung sakadang kuya nya. Anu mana si sakadang kelinci teh ngajak balap sakadang kuya nya. Nyepelekeun lah kasih sakadang kuya teh nepikeun pak akhirna mah anu meunang teh nyaeta si sakadang kuya. Nah eta contoh dongeng pengertian nya dongeng pabel. Jadi dongeng pabel teh nyaeta dongeng anu nyaritakeun sasatoan anu paripolahna teh jiga manusia nya. Anu dua eta aya dongeng parabel. Nah dongeng parabel teh naon? Dongeng parabel teh nyaeta dongeng anu nyaritakeun jalma biasa anu sapalih mah dina kalakuanna teh sok teu asup akal. Nah jadi aya pabel, aya parabel. Lamun pabel mah nyaritakeun sasatoan, lamun parabel mah nyaritakeun jalma biasa. Naon contohna? Contohna teh nyaeta dongeng si kabayan. Nah eta contoh dongeng parabel nya. Anu katilu nyaeta dongeng sage. Nah naon dongeng sage teh? Dongeng sage nyaeta dongeng anu nyaritakeun jalma dina masyarakat jeung dina sajarahna. Maksudna dongeng sage di dieu teh nyaeta dongeng jalma biasa tapi aya kaitanna jeung sajarah. Contohna naon? Contohna teh nyaeta dongeng Prabu Siliwangi. Terus aya dongeng Kian Santang nya jeung sajabana. Eta dongeng sage. Anu salajengna nyaeta dongeng legenda. Ya, naon sih dongeng legenda teh? Dongeng legenda teh nyaeta dongeng anu nyaritakeun asal usul kajadian tempat, barang, sasatoan jeung tutuwuhan. Contohna naon? Contohna nyaeta Tangkuban Parahu. Nah, eta dongeng Tangkuban Parahu teh kalebet kana jenis dongeng legenda.
Nu terakhir anu kalima nyaeta aya dongeng kepercayaan atau dongeng mite. Nah, non si dongeng mite teh? Dongeng mite nyaeta dongeng anu nyaritakeun makhluk-makhluk ciptaan sabangsaning jurig, siluman jeung lelembut. Nah, jadi imah dongeng nate ngeunaan hal-hal anu goib ya. Contoh misalnya tentang kuntilanaknya, terus dongeng Nyi Roro Kidul ya, jeung sajabana. Pokona mah nu nyaritakeun hal-hal anu gaib gitunya atau hal-hal lembut tentang jurig. Nah, eta lebetna teh kana dongeng kepercayaan atau dongeng mite. Nah, eta panginten kanggo jenis-jenis dongeng. Jadi sakali deui jenis dongeng sadayana aya 5. Kahiji dongeng pabel, kadua parabel, katilu sage, kaopat legenda, sareng anu kalima mite. Oke, salajengna nyaeta unsur-unsur dongeng. Nah, tadi jenis-jenis dongeng anu salajengna Bapak bakal ngabahas ngeunaan unsur-unsur dongeng. Nah, unsur-unsur dongeng mungkin aya anu sadayana selama aya 7 nya, tapi mung aya panginten aya nu nulis 5 nya atawa aya nu nulis 6. Nah, tapi urang lengkapan wae nya unsur dina dongeng teh sadayana aya 7 nya. Naon wae? Nu kahiji nyaeta jejer atawa tema. Nah, maksudna tema teh nyaeta ide pokok nya, ide pokok dina cerita. Anu kadua nyaeta palaku atawa tokoh ya. Anu katilu watak palaku atawa watak. Nah, jadi salian ti urang nuliskeun naon wae saha wae pelaku dina eta dongeng, urangnya kudu nuliskeun watak palaku anu aya dina eta dongeng. Jeung watak palaku lebet kana unsur anu katilu nya. Anu kaopat nyaeta galur atawa alur. Nah, nya alur teh dibagi jadi 3 nya. Aya alur maju nya, aya alur mundur, jeung aya alur campuran. Terus anu salajengna nyaeta latar. Nah, latar oge sami dibagi jadi 3 ya. Naon wae? Nu kahiji nyaeta latar waktu, anu kadua latar tempat, jeung anu katilu latar kaayaan. Nah, latar waktu berarti naon wae anu nunjukkeun waktu dina eta carita, berarti lebetna kana latar waktu. Lamun tempat, latar tempat, misalnya contohna di kebon ya, di leuweung ya, di sawah jeung sajabana, eta lebetna kana latar tempat. Terus aya deui latar kaayaan. Nah, latar kaayaan mah ieu mah contohna misalnya ya, si Udin ceurik. Nah, ceurik eta teh mangrupakeun kaayaan. Atawa di sakola panas. Nah, panas di dieu teh mangrupakeun kaayaan. Nah, eta kanggo latar ya. Anu kagenep nyaeta amanat. Amanat teh nyaeta pesen anu arek dituliskeun ya, pesan teh pesen positif ya. Pesen anu bade didugikeun ya kanu maca eta carita ya. Jadi dina unggal carita pasti bakal aya amanat anu tiasa ku urang dicandak ya. Anu terakhir nyaeta pamohalan. Nah, naon si pamohalan teh? Pamohalan teh nyaeta unsur anu teu asup akal. Nah, bener tepat dina dongeng aya unsur pamohalana, tinggal ayeuna legenda Sangkuriang atawa Tangkuban Parahu ya. Dina caritana teh mun teu salah mah si Sangkuriang teh ngambek nya, terus najong parahu nepi ka nangkub akhirna jadi gunung. Nah, eta teh mangrupakeun unsur pamohalan atawa unsur anu teu mungkin nya dina kahirupan sapopoe. Nah, eta kanggo unsur-unsur dina dongeng ya. Nah, insyaallah minggu payun ku Bapak bakal ngalajengkeun masih materi ngeunaan dongeng ya. Kukituna sakali deui tong hilap kanggo pengabsenan ya, langsung nulis di kolom komentar channel YouTube Bapak ku cara nuliskeun nami lengkap sareng kelasna masing-masing. Sakitu panginten dina materi ayeuna, hapunten bilaya kalapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.